حمي ينخدني وأسقط من صفها وأقبل ويمضي علي الذي يعليها الله 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 ونعم الوالي واليها. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukadana parapatan Singaparna kota Tasik sigana kerna rundutan sorakna kurang patitari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunda lauk na karamba para bahayam na cecempe. Nu dariuk cukup loba ngajawab salam tetamat kabe. Melak jati sisi leweng di ceboran make cai. Bisi tadi keur malaweng ajaran sakali deui. Siap? Sound system triple angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho, sadar, araya, buaya, buaya. Muga-muga nu ngajawab salam bari ikhlas. Ibu-ibu, bapak-bapak, ku Allah enggal dinasibkeun tiasa angkat ka Mekah. Hoyong ibu ka Mekah. Gaduh artosna. Nyuhunkeun ka Pak Haji Ebo. Bos bawang katanya. Jigana abdi engke di bahanan bawang. Mun teu di bahanan marek ngenong mal balik. Nu kadua khusus kangge kaum lalaki. Terutami kanggo para pemuda sareng para duda. Aya duda nu mana? Moga-moga para pemuda sareng duda nu ngajawab salam dinasibkeun ku Allah kenging jodoh anu geulis jiga abdi. Barokah ngawalor salam khusus kanggo ibu-ibu nu gaduh hutang, muga sing enggal lunas hutangna. Aya nu gaduh hutang paingan tarik amina. Alhamdulillahilladzi ja'alal auladahumul amanah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Wa qala aidan la khaira fi kasirin min najwahum ila man amara bi shadaqatin
au ma'rufin au islahin bainan nas faman yaf'al dzalika ibtigha amradatillah fasaufa nu'tihi ajran adima. Al ayat sadaqallahul adzim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adibu auladakum ala salasi hisalin hubbillah wa hubbi nabiyyikum wa qiraatil Qur'an. Al hadis sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Niti wanci nu mustari kersaning Rabbul Izzati nyarengan ka urang sadaya dina ieu wengi kempel riung jalmi-jalmi bingah dina hati sanubari sabab ieu jalmi nu hadir jumlahna leuwih ti hiji. Sanajan beda-beda profesi, beda-beda potensi. Di antawis nu hadir pameget sinareng istri, kaum buruh pagawe negeri, padagang sareng patani. Dihadiran ku para ulama, para kiai, bahkan hadir di antawisna pamuda jeung pamudi. Terutami dina ieu ngaji di ieu banku pemain inti nu geus teu birek deui dina ngaji nu hadir lolobana aki-aki jeung nini. Aya nini-nini, aki-aki. Ridho angkat ti masing-masing bumi maksad bade milari pangarti ngabandungan ceramah ti hiji istri nu ngahajak ku kersana Bapak Toto sareng Ibu Tuti ieu mubalighah di ulam ti daerah Kecamatan Parigi. Mugi-mugi sadaya jalmi nu hadir dina ieu wengi payus mungguh Gusti di dunia urang jadi jalmi anu sajati, mugi-mugi di akhirat jadi akli sawargi. Kurang kompak amina. Tadi mun arek gelain ayeuna ibu hoyong ka surga geuning bieu aya nu teu amin. Ceu sing tarik bu hoyong ka surga palih dieu bapak hoyong ka surga saeutik. Iya nu tukangan gece rarehe teh nyora pisaan disebut ceng-celengan da arusik ya. Nah bapak-bapak nu dipayun kalah molohok jika nu bogoh geraca sogan nyora saeutik teh nyora sok arareung Paji Ebo abdi mari nanya ka lalaki teh ongkoh aya bungkeleukna jetulna aya giliran ditanya eueuh sorana beda jeung ibu-ibu. Buka hoyong ka surga hoyong giliran si ieu Pak hoyong ka surga mata kabeh masuk keung ece dina pangajian mending kene eumah lalaki daripada kudu eueuh awewe. Sanes berarti gudang garam pria punya selera. Wajar yang namanya lalaki boro-boro nu ngora pasti resep ke awewe da geuning ayeuna nu kolot ge si abah teu ngicep-ngicep melongkeun abdi itu. Itu realita tanda fakta nyata bahwa semarak suasana yakin di mana-mana ku awe. Nu sok angkat kana pangaosan lalobana. Nu sok ganeng dina pangaosan. Nu sok riweuh ku pakaian. Nusok panasan ku harta batur, nusok alak ilik kana pangeusi imah batur, ajengan runtag rumah tangga na kagodaku, pengusaha bangkrut katipuku, nusok manyun lamun salaki teu boga duit, nusok nganyuk tara bebeja ka salaki, matak dina naraka oge lolobana. Alhamdulillah, astagfirullah. Teu eling kana neraka syukuran cik atuh cek kana neraka mah tong alhamdulillah naudzubillahi min. Tapi da insyaallah ieu urang taraju itu nya kampung naon kampung Pahing ya ibu-ibuna pasti bakal jara di ahli surga gareuli saroleha daraek ditariung sakalian keur pangajian mah
Da abdi mah yakin sok ece datang ka imah tiung teh dialungkeun. Sebenarnya mah ayeuna ge geus teu kuat hareun. Ararat, bayong, ibu, upami istri ditiung wae sae awon. Awon, piraku keur dikeramas dititiung. Ngan kahadaya ka ece-ece urang taraju urang pahik. Tong sok sembarang make tiung, da aya tiung nu teu meunang dipake ku awewe. Hiji, ece lamun init ka pangajian tong sok ditiung coklat ulah. Ulah. Dua, awewe tong sok ditiung koneng. Tilu, tong sok ditiung kopi. Opat, awewe tong sok ditiung telur asin. Komo lamun ditiung hejo tai najis. Ibu tak kudu kieu nya dina pangajian ditariung ulah keur pangajian unggul angkat ka pasar. Komo lamun liar ti peuting ibu make baju tong sok make baju nu seksi bahaya. Naon? Snack. Riweuh nguruskeun snack. Kang, riweuh ya cicing ngaganggu Kang. Snack mah naon cenah. Si Akang eta si Usul Khotimah keur ngabagikeun snack. Akang ditampi iman Islamna. Sing dihampura dosana. Ibu lihat ti peuting tong sok make baju nu seksi bahaya. Sabab ayeuna mah sok loba orai kobra. Sakali macok nanti sok ngebahayakeun. Nah orai kobra teh di karopeah cok. Awewe zaman ayeuna geus leungit sifat erana. Lamun marake calana nu salakina. Cicing tong ditepakan gawe sholawat. Para wandalo lobana nongkrong di jalan jeung molna bari nembongkeun pingpingna da make kolor akina. Majarkeun teh model gaul nyian erok teu diukur makena paluhur-luhur da hayang kaciri. Ada nikah awe zaman ayeuna mah legging dipake. Ai legging teh ibu eta teh calana lepet gegeleun anjing teh. Busana muslimah sapertos kieu. Aduh, moga-moga ibu urang taraju sadaya sinjara di ahli surga. Ya robbal. Nu dipihormat kersana pengatur waktu pangalas calagara. Master of ceremony mun bahasa gayana bahasa Inggrisna. Aki-aki nini-nini masuk nyebutna protokol. Nu dipihormat para alim ulama, para ajengan, para kiai. Wabil khusus nu aya di desa Taraju Kampung Pahing. Aparatur pemerintah baik sipil atau militer manawi aya Bapak Kepala Desa, aya Bapak RT, Bapak RW, terutami Sohibul Hajat, Sohibul Walimah, Bapak Toto Sugiarto, sareng Ibu Tuti Rustini. Iya Bapak Toto teh urang Jawa, urang dieu Ibu. Hah? Urang Sunda asli. Oh, ari di abdi mah kan tos biasa upami ngaran jalmi ku orang Jawa. Da Sunda mah sok ku A. Jadi lamun di Sunda mah berarti kudu nama Tata. Sabab Sunda jeung Jawa hurufna beda saeutik Bu. Sunda mah kana A, Jawa mah kana. Mun di Sunda Jaja berarti di Jawa mah Jojo. Mun di Sunda batal di Jawa mah botol. Mun di Sunda nana di Jawa mah bekaskeun Bu tong sina ngagenok dina ti koro nemal bisi setruk. Mun di Sunda tata berarti di Jawa toto. Mun di Sunda kuntul berarti di Jawa mah ieu tong negatif aja lain kadinya maksudna. Di Sunda kuntul di Jawa mah bango. Sabab kuntul jeung bango sarua manuk sawah. Bapak Toto Sugiarto anu nelpon ke abdi mah Pak Haji Ebo. Abdi teu uninga nu mana ieu Pak Haji Ebo? Hah? Di Payun. Atau apal nu ka nu mana ieu?
Nu acuk bodas eta anu nuju nyesep anu sidakep oh eta anu ngangge ku PH bodas kasep Haji Ebo teh nya ya abi dibere bawang gitu wabil khusus panganten hitan Cep Nadib Khairon Pahroji bagus luar biasa ieu Papa Toto nasuk di tos di hitanan teh acan atos mudah-mudahan ya Cep Nadib Khairon Pahroji yang namanya bagus sangat luar biasa barokah di hitan sing janten murang kali anu soleh abdi bade naros ka ibu ari di hitanan nyeri henteu duka akan naros ka bapak pak di hitan nyeri henteu nyeri tuh cek saur Pak Haji Ebo ge da cenah boro-boro di hitan atuh kamu ieu Cep Nadib budak leutik diajarkan berdarah-darah sebagian anggota tubuhna ku benda tajam cacak kecepet ku sleting geus nyeri maratan jagat cek Haji Ebo iya komo dihitan ibu ngan kahade iya bapak-bapak tong gaduh bahasa kieu cenah pamajikan mah awewe teu ngarasakeun nyeri na ngarasakeun teh ngeunahna wungkul gagabah naon sababna justru aya kanyeri aya kabang berat kabang baluh nu teu bisa diraga badanan ku lalaki iwal ku awewe naon hamil aya di dieu ceuk lalaki nu pernah hamil aya sagagah-gagahna lalaki Pak moal mampu hamil tong boro-boro 8 bulan 3 minggu moal lain bisaeun saku abdi ayeuna si Akang MC ya nu tukangan abdi dibere duit ku abdi 50 juta artosna teu bakal isuk ditransfer hayang ayeuna namut heula ka Haji Ebo ngan si Akang ieu kudu mampu nyumponan tantangan abdi naon tantanganna diberi uang 50 juta tapi syarat sing bisaeun hamil tiasaeun moal ceuk nu ngaran lalaki sagagah-gagahna ge lalaki Pak tong boro-boro 8 bulan hamil 3 minggu moal bisa tapi awewe tingali Pak sangajan awakna begang garing ipis hidung hirup deui boro-boro hamil 3 minggu 8 bulan bisaeun awewe geus dilatih ku Allah Pak mawa gunung 2 ge bisaeun naon gunung 2 teh ceuk naon Pak sok bekaskeun Kang lepaskeun naon Kang nen mohon Pak yang namanya lalaki gagah ngangkat barbel besi ku sorangan kaduga geus cangkeul karaos berat pasti dituna ibu hamil 8 bulan geus karaos cangkeul rek nyeuseuk ibu kagok osok di PHP-keun ka salaki pernah henteu teu ka mana-mana dibawa ka pasar dibawa ka pengajian dibawa ka kebon ka sawah ka madrasah dibawa keung Pak 8 bulan hamil pamajikan mual tiap wayah tepikeun ka 4 bulan mah rek sare pamajikan bingung posisi geus 8 bulan hamil dibawa nang karak cangkeng beunang dibawanya ngigir sieun bahe dibawa nang kuban paur bitu da beteng nu antel kana kasur tarang jeung suku nama ngangkang sidik-sidik geura sok ku Akang pamajikan hamil 8 bulan sarena nang kuban da juju lautan kabadug ge ku salakina meusan muih jiga gangsing awas salaki harus menjadi suami siaga siap antar jaga Bapak Toto ketika Ibu Tuti melahirkan seorang anak nu bungsu ieu Cep David Nadib tak itu ari ngaos dacan tuang teh sok balelol ketika Bapak Toto ningali bojona Ibu Tuti bade ngalahirkeun Cep Nadib sungguh luar biasa Bapak Toto menjadi suami siaga pecah ketuban kahijina kadua Ibu Tuti dicanak ka bidan nya piraku dibawa ka warteg rek kadondahar datang ka bidan Ibu Tuti cek bidan ibu sok naik kana ranyang muhun da kana kenteng mah luhur teuing tarik napasna pasti da tarik tamang mah Agustusan heujeunkeun ami budak tarek kaluar ngagugu tarik napas jangan menyerah rambutna geus katingali padahal rambut si ibuna keneh teh ya Allah
eta Bapak Toto ngusapan karena mastaka Ibu Tuti menjadi suami siaga ngahariring ningali Bapak Toto karunya bojo luut leet kesan keluar nu ageng nu alit saur Ibu Tuti tiupan tong tarik teuing kunaon bau irung normal beteng mules eta Bapak Toto luar biasa suami siaga diusapan Bapak Toto eta bojona ku Bapak Toto bari ngahariring tanganku melihat dia yang dicekam penderitaan istriku sukar melahirkan tangisnya sungguh memilukan bro teh ibu anak lalaki jabat dua ieu putrana nu ageng istri nu kadua cep Nadif ngalahirkeun ibu rek tepejet kumaha atuh tapi geuning aya keajaiban ti Allah Bapak dibikeun ka bojo Bapak mata kudu sing nyarah ka pamajikan ternyata 40 poe bubututan pamajikan Bapak bisa dipake deui Allah memberikan kemuliaan pejet atuh da teu saimang nu asup jeung nu kaluar pikir ku ece eta nu asup jeung nu kaluar gede nu mana gede nu asup gede nu kaluar heeh nu kaluar mah gede gondrong nu asup leutik botak ece pejet Bapak tapi kunaon geuning ajengan mah komosok menang budakna teh aya 5 genep da teu karasa nyeri hilap atuh ece nah kudu ece loba budak kudu turutan ajengan dan nyieun budak teh sunat ngeunah nikmat ibadah ajengan loba budakna teh apaleun ibadah teh ece nu saeutik anakna mah teu apaleun ibadah tuh bisi terpercaya barokah ibadah malam Jumaah tatang abdi kamari ibu bumi na 3 tingkat tetulus rek dirampok gara-gara nu boga imahna keur ibadah tengah peuting salakina lilir ditaros ku bojona geuning teu tibra kulem lapar teu bisi hoyong ngaleueut kopi henteu hoyong naon atuh nenen dibukakeun we kutangna teh ku pamajikanna ngagenyol we salakina teh nenen teu apal imahna teh keur dikepung ku bangsat cek pemimpin bangsa teh etip ku saurang nu boga imah geus sarare encan pas diintip ibu eta ku anggota bangsat laporan ka pemimpinna tong tulus yang arapung imah eta naon maneh jadi berangan jung bisi teu percaya toong nu boga imahna inungna keur nyusuan anakna teh jangkung gede jaba kumisan gede keneh anakna batan inungna sagede kumaha bapana tuh tulus kabeh lalumpatan ece matak bisi dipahing aya bangsat wayahna ece kudu loba nyusuan salaki ilah cenah cek akang teh cek teu ngalareunah teuing nyusukan nu kitu mah haji keun bepa peot-peot oge mangpaatkeun da teu kadaluarsa ieu ngan peda sok beda we nu kitu mah dibawa nang karakter nampuyak juga ceplok nog dibawa nyangkere bae dibawa ngarengkol keplok malam Jumat diobeng ku akang hese kapangit teh lain leungit nyumput hanapun kelek Pak mun dikenyot nyelap dina huntu wajar hitung-hitung adahar baso urat we lah ece gagabah eta teh ibadah matak sakalian malam Jumat mah gerabu salaki teh kaulaan ulah ieu mah salaki datang ti masjid asup ka kamar ibu mah cicing we gerang ngoprek remote telajo sinetron salaki mah mending geus babatukan we di kamar ibu teh sing ngalarti sing ngararideng salaki di dapur di mana di kamar ganeng bapak kagok keur mayunan kompor bawa jeung komporna taro salaki teh naon bapak dedehem wae meureun cek salaki teh ka dieu mama ayeuna teh malam Jumaah ari ngaulaan salaki malam Jumaah teh ibu akur jeung ngabunuh Yahudi 70 matak meureun salaki teh ngajawabna teh pasti kieu aya naon bapak ka dieu malam Jumaah urang maehan Yahudi di mana Yahudina eta dina jero calana mama jam 8 menang 70 jam 12 salakina nyaring deui mama nyaring aya naon bapak tuduh bapak mah keheul ka Yahudi urang paehan deui jam 1 menang 70 jam 2 70 tepikeun ka subuh menang 7.000 ari salat subuh kaberangan atuh kanyahoan ku hayam cek hayam teh betot kade ya mata kakak punten yang namanya istri melahirkan ibu taruhan antara hidup dan mati mata kahade bapak iya ka pamajikan teh sing ngarara ulah pagawean ka pamajikan nyarekan supaya salakin ngarekan teh
sok geuleuh udud hayang karik ngepluk, dahar hayang karik am, baju hayang karik rap, ari pagawean nguseup jeung gapleh buburu tarak. Aya nu kitu salaki di dieu. Salaki ece kapan teh? Oh geuleuh ya capek bapak jadi awewe teh anak sadua-dua jama aya nu 5 budak leutik keneh sok da tingali pamajikan mah beurang peuting teu eureun digawe. Anak keur ngahuap bareng jeung ece jeung salaki pamajikan porocot budak modal. Salaki mah ngamak mah teh budak modal. Ribut pamajikan teh leungeun nu katuh ngeupul sangu nu kenca ngeupul tai. Rek ngahuapkeun sangu rek ngalungkeun tai rusuh sangu dialungkeun tai diwewelkeun. Ya gerap patoto abdi jadi awewe ya Allah berang peting pengawasan teliren-liren enjing-enjing tadi di Raja Galuh bada asar di Talaga syukuran bade pemilihan kepala desa calona ayat 2 di dieu ge sami ya bunya dinten naon ieu teh pemilihan dinten Minggu doakeun ibu abdi sing jadi presidennya aminan atuh abdi mah janji lamun abdi jadi presiden Pak Haji Ebo ku abdi rek diangkat jadi menteri agama jurusan pertahlilan. Ibu capek ya Pak Toto geura bayangkeun. Tapi alhamdulillah ibu abdi dugi ka dia semangat ningali jamaah meuni kompak jamaah meuni karasep gareuli seueur nu mirip artis di dieu mah. Ya bapak-bapak nama komo meuni seueur nu mirip si Tukul atuh. Ngan ieu keung abdi mah Bu ieu ningali panggung naik meuni hese da jangkung teuing. Coba ieu beusi gagah wadal curiga jiga tas aya pongdut ieu teh. Aya di dieu pongdut. Naon ari pongdut teh ceu? Lai, ari pongdut teh jelema ompong gendut. Ieu panggung meuni ageng-ageng teuing Baji Ebo meuni wedel gagah da sok jiga kamari abdi emut ngawas sami di daerah Kuningan di Ciawi Gebang panggung teh sapertos kieu gagah wedel jangkung abdi naroskeun kanu hajatna bapak ceng teh panggung meuni wedel-wedel teuing da taraya mubalig edan eta aya naon ceng teh malam kamari cenah aya artis jeung wayang sabaraha mayarna 70 juta abdi meuni reuas eta mayar wayang jeung artis meuni eret 70 juta. Abdi mah da Pak Haji Ebo jadi mubalig alhamdulillah tapi ka ayeuna can pernah diberes sakitu. Boro-boro dinu pangkat biasa pangkat Pak Haji Ebo bos bawang meuni nawar heula ece. Ari ngaji kudu lila bari rame ari amplop lemah pret ah. Ayo majarkeun teh atuh cenah Bu Haji sing rido anggap baraya cenah. Punten patoto keur kieu mah eueuh dulur eueuh baraya. Da abdi mah usaha bayar we sing gede tapi da ketang wios ibu da pirak bari bos